Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang mumulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Banyak iulin. Nah pemirsa, ya tadi dia teh deh namanya teh kampung pojok. Ya saya pisan teh kampung teh luas. Dari tanah-tanah anu digarap ku masyarakat. Ada yang 5 hektar. Mana tinggal deh lah keindahan alam. Punten ngiringan. Dari ke pojok. Nuhun. Selamat nuhun. Ini panen, Pak. pengurusan toh kami itu biasa dan saya sudah bilang kalau kira vitaminnya kalau itu mau cuma pengobatan kami dia selama kami mencoba produksi pertanian akan kamu coba coba kami apa di nanti di gempa di biasa tadi Alhamdulillah saya sehat. Iya bapak pada nanam jagung. Tumpang Sari. Oh mohon tumpang sari ya, saya terusin aja jagung. Jagung manis. Nuhun abdi mah asli di dia.
Jalanan jauh. Damang, Bu. Damang, Pak. Aduh. Iya lah. Oke, sahabat Barsun, kita sudah sampai nih di tempat perkemahan. Ini ada Pak Dukun, Pak Dukun lagi Kuncen. Ini juga ada di itu si konten juga persiapan. Ini ada sumber langsung bayar nanti kita wawancara. Haji Jamila. Lagi Jamila. Oh iya. Alhamdulillah kita udah sampai di tempat penjarahan. Di sini ada tempat penjarahan tuh. Ada Pak Sawaiji, Pak. Penjarahan di sini. Ada 3 penjarahan. Haji Malela, Gajah Pandamur, Tanglang Buana. Ini lokasi mana teh, Pak? Lokasi. Lokasinya Kampung Pojok, Kampung Gelis. Kampung Pojok, Gunung Gelis, Halang. Gunung Halang mestinya. Oke. Ini nyata ya teh pemirsa, Tempat-tempat petilasan itu. lokasi petilasan, mudah-mudahan ini berkah itu tempatnya ke pemirsa nu teu acan dongkak padi mangga lah jaran tos wae mangga. Oke, ke tempat jaraknya nih. Mungkin ketinggalan sedayana ketika rawasna itu rawas pisan. Ketika ngarawasnanya ketinggalan ku pemirsa. Bumi bade dongkap mangga ke tempat panjaratan nyata nu dari Kampung Pojok. Pana Cianjur. Pak Wargi, ayeuna menuju area di dia ya. Di mana ya teh Kang? Ya teh di Kampung Pojok. Kampung Pojok teh aya gunung Gelis. Gunung Gelis di mana daerah itu teh? Ya teh daerah Tungilis, Kecamatan Pacet. Kecamatan Pacet. Sapalih gunung. Nah, eta teh Sukaresmi. Sukaresmi ya. Pakuan. Adieuna teh. Ya. Lega nih Kang ya. Nah, eta ge aya jalan teh itu ka Pakuan, cuma Pakuan. biasa nganggo motor. Mobil, motor biasa teh, tapi kadang nganggo motor off-road. Teh seueur ka dari teh. Seueur pisan ka dieu. Seueur nya. Nah, di dia teh tempat seueur nu darongkap jararah ka dieu teh. Jarah. Di mana wae teh nu jarah ka dari? Aya nu ti Bogor, aya nu ti Cianjur, aya di mana-mana ka dieu. Aya. Sasarangan bahwa di dia teh aya tempat patilasan Haji Malela. Yang Haji Malela. Yang teh Di belah mana ieu teh Jimel teh nya? ieu mah pami terapat kapal di dieu teh. Kapal di ditu. Di ditu nya. Ya, tempat itu naik kayaknya aya tempat patilasanana. Sanes makomnya patilasan. Kirasan. Tiasa ka itunya ieu nya. Ayo Bang, urang ka Ayo ditu tuh, Bang. tinggal lah. Ayo Pak.
Nah, ieu tempat teh bah. Tempatna Eyang Prabu Patilasan Marela ya, Patilasan itu di dia. Iya. Kampung urang teh, ieu urang kalebet lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini teh tempat anu berkunjung kadieu teh tah. Ieu palinten ketawasulanana gitu. Anu kita hoyong sama meureun pada masing-masing mennya banyak. Tapi seseorang usung ka dieu pamaksadana naon? Pemaksana mah sama ada hari terus sama ada manah nanya diranya. Terus terang gitu nah pemaksana itu mah. Dan cuma masing-masing ngawe pengennya teh. Nah, di dia teh. Salah nama di dia teh aya tilu anu sok dikunjungi di tempat penjarahan Patilasan kahiji meureun Eyang Prabu Taji Malela, kadua teh naon di teh Pak itu teh Gajah Balung Tunggal. Gajah Panambur. Gajah Panambur. Ya. Satos teh nu hiji deui teh itu Langlang Buana. Oh. Tapi mung aksesna ti dieu tapi masih kena saamparan. Ngomong jalanna teh ti dieu. Jalanna teh ti dieu nu itu mah jalanna tiasa di palih tanjil di dinya teh. Oh, nya ti kau kali. Di rindu alam. Tadi hubungannya teh naon katanya di yang Taji Malela terus yang Gajah Panambur aya hubunganan teh nya. Kisahna gitu. Secara detail mah kirang dunia tapi pasti aya Di riwayat temernya aya nya. riwayatna gitu. Cuma Ya, di patalina mal mungkin teh aya. Dan eta mah orang-orang sakti meureunnya di silsilah. Silsilah nama kirang dunia mung seueur carios anu sok darong kabeh kasih A, kasih B, kasih C na. Kang, biasana nu datang ka dieu urang mana hungkul kira-kiranya? Ari aduh ku abdi terang mah aya nu Cianjur, di Bogor, malahan di luar kota Cianjur gitu. Oh. Nanda hari biasana mah aya tempat penjarahan mah di mana-mana ge hari anu pribumi nyarida mah kadang-kadang sok hare da sok aya namanya di luar we. Ini mah isu-isu ieu mah nya seueurna cenanya ieu teh di kaum angkatan kitu nya, di angkatan kitu. Sing do kapan oge ka dieu nya jarah Oh nya eta teh anu bade ka timur tentara mah. Mohon ka ditu. Tentara nu bade ka timur bade ka mana sejarah heula ka dieu teh. Kitu nya. Naon teh nya cek kasarna mah cek nya abdi gitu ieu mah mungkin gitu kan. Seueur kana kadugalan kitu nya teh. Kampungna teh Eta dia mohon hijana nya. selamat meureunnya. Mohon kana barokahna nya, barokahna ieu. Intina mah kan lamun urang nek keluar non daerah gitu kemudian jauh ngaliwatan Pulau Jawa meureun rupi nama kan urang teh boga sepuh berarti cek kasarna mah urang teh jarah heula ka sepuh gitu. Izin lah minta doana gitu nya. Gitu nya di Tangtayungan doa ramahna. Terus aya tempat pamandian cenah ceritana teh. Paling mana pamandian teh? Tah pamandian mah aya nu sok biasa di pamandian mah paling ieu. Oh aya deui nya. Pancuran. Oh gitu. Biasa ninggal gitu. Biasa. Makanya Pancuran Mas. Pancuran Mas. Mohon mangga. Ya coba paling mana bah? Tunjukkeun bah. Nah, ieu pancuran sok diarango ibat. Terutama ku para tamu-tamu anu sarutin kade saparantosna. Karamat. Kayak teh kayak karamat gitu. Oge gitu. Saya karamat gitu betulnya. Khasiatna teh pastina aya khasiatna kitu nya. Cenah kunaon teh. Pamiha namina khasiat lah, eta tergantung ka diri urang nyarira hoyongna kanggo naon gitu. Oh, gitu Sama nya. kedah di
Kedah diniatan Rira. Kan ieu namina teh pancuran emas. Ya, Pancuran cai emas ya. Tah silsilahan nama ke pancuran cai emas. Nah, Kumaha? di dia teh rupina mah kapungkurna teh di dia teh memang oge aya teh tertibun karam di dia teh tempat emas. Oh, kapungkurna teh nya. jadi ayah Jadi katelah betinya, katelah di dia teh. Patos tadi nggak cai nama nih nggak pareureuknya nya. nah, Eta. Berarti tanda-tanda ada teh. nah. Jadi dia antawisnya bangsan anu sekarang ke saromping tadi ari teh kahiji kesehatan, Kesehatan ya. kedua kebersihan, Oh, gitu gitu. kedua mudah-mudahan aya karomahna. Amin amin amin. Tuh pemirsa, geuningan seueur teh manfaatna tempat-tempat karomah teh ku berkahna meureun yang tajimaya nya anu dieu teh. Mohon. Seger. Seger Pak Yus. Tuh, kayak bisa nih. Wah, tahun pemaksaan dikabulkan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Nah, ke pamirsa bilih teh mah aya rasa penasaran atanapi oge aya rasa hoyong uninga tempat patilasan yang saji malela ieu teh manggawe sumping na lokasi nyata alamatna di Kampung Tunggilis Pojok RT 3 RW 2 Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Rupina Bewarati Simkuring mung sakitu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambaran heula. Bening keneh ti dia ti isu-isu mah ngaburang. Ya, serius ya menarik. Ayo. Bawa jamaah masjid libur heula sementara. Mangga ini. Tadi itu. Oh itu tadi apa? Mohon kita ya mau ibu di laut sendiri kemarin lah. Mohon. Kami nyobian ah. Tahu sabar ha dia. Oke, siap. Oke. Mendingan itu juga awewe.